Anjing masih isang. Bakal ada Itu laut nantip itu. itu. Ting. Jadi namun si isang otomatis pulang di Nakalapa teh. Tah, ya pematana ya. Sebagai bah naon? Abah kasja. Abah Kasjan teh tah ieu Kasja. aslina. Kasja. Kasja. Kasja punten sanes Kasjan. Sanes sanes. Jeung dateng nganggo R jadi teu kedah salah. Nya. Lamun R mah ngentong. Oh, terus jalan ya teh? Oh, terus jalan. Aduh, ningali kebon siga kawas kieu. Menirea pisan jodok aya nama ampun ya. Kamararana di cenanya barudak teh meni areueuh ka dari ya. Biasa nama sok arulin aya si Asnong, aya deui si saha teh si Isal teh ka mana deui boga anak-anakan hiji pagawean teh ngador ayo tah si Acong ampun dititanungan manuk kalah eueuh. Iya suuk kalah erep ku monyet deh kumaha eta budak oke kagegedeanana tikeun leutik keneh siga kos kieu. Rek. Budak teh siga anu can dewasa pisan nepi ka wayah kieu. Sakapeung masok asa bingung mikiranana sakitu ning disakolakeun ka kota ti isuk-isuk nepikeun ka sore teh pagaweanna teh ngador we hayo. Duh ampun sia teh acong pagawean teh nya kunaon nya sakitu ning ieu kolot geus ripuh geus bongkok kieu oge anger we maneh mah pagawean teh kana ulin da eta tah sok disalampeur wae tah ku si Bonang ku si Asnong teh tah tuluy deui sok disampeurna teh ku si Isal deui. Lamun kadituna ayeuna mantuan batur eta kadon maraling kalapa. Ampun ieu mah nyaan boga budak teh dekah mah aing mah da lamun jadi awewe geus asupkeun deui tah kana jero beuteung teh si akeneh bisa kolakeun ka kota. Ayeuna geus gede kalah balik ka kampung geuning teu bisaeun bahasa Sunda acan budak teh. Ampun hayo we pada ngebeletan ku babaturanana. Jadi akhirnya ngahariwangkeun wae kanu jadi kolocong cong mun kamari teh ku abah teh diijinan. action. Iya si abahna ye, aduh.
teh gitu cong. Acung tidinya. Acung ti dieu. Karena ini kebetulan lagi ada di Garut Selatan, bertemu sama rekan-rekan dari Sunda Cinema dan Mr. Semot setelah berkolaborasi dengan Burudak Sunda Cinema. Dan Abah Kasja di sini sudah sumping ke Garut Selatan. Saksikan videonya di Sunda Cinema. Jangan lupa like, komen, subscribe-nya juga, share ke teman-teman Anda sekalian.